Sherlock. Laju ke kanan yang balan deh, oh sinyal. Embung orang teh boga turunan gitu. Maka pesantren, kuari mungkin anu mencibit, pesantren gak jelas masa depannya gerapa ya. Boga anak gak beres bergelar-gelar. S1 selesai, S2 rengse, S3 beres, sampai tarariis awakna kita budak. Darah teu paham, haul teu ngarti, ngiriman Fatihah teu begug, gagal mendidik anak. Salat teu bisa, maca Quran teu bisa, gagal mendidik anak. Oke, Anda bangga dengan gelar, tapi faedahan pan ka kuburan mata gelar. Ya malaikat mata nanya, sabaraha? Ente malaikat mata nanya. Sugan Munkar Nakir teh ngobrol we, ieu kira-kira ieu jenderal apa kopral ya? Potonganna mah kopral ya. Geus urang nanyana lalaunan bae bisi kageteun. Hirup ayeuna centang tu mau teh aya dina perjuangan jalan agama Allah. Hirup ayeuna cantang tu orang akhir hayat teh maut dina ridho Gusti Allah. Maka oleh karena itu ikutilah jalan-jalan orang-orang anu kapungkur nu atos mayunan urang dina jalan nu hadena, jalan nu bagusna, jalan anu lurus menuju Allah. Sangkan urang geh kabawa salamet jiga almarhum, jiga para ulama, jiga para aulia, jelema-jelema nu nyantel qalbuna ka Allah subhanahu. Lanjut mang, tenang mang, kaosna lunas encan mang. Mohon bangun naseri koneng. Kabaya Pak tukang son, efeknya turun Kang, efek turun, volume naik, bass naik, treble naik, ya magnet main malam ya. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ulah disengserikan gimana ulahnya. Allahu Akbar. Sungguh telah berlalu perjalanan umat-umat sebelum kamu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, kaum musyrikin Mekah, kaum Nabi Nuh. Fasiru fil ardi, lihatlah di muka bumi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Panzuru, perhatikanlah kaifa kana akibatul mukadzibin, kumaha tah akibat jelema nu ngabohongkeun ka Gusti. Halo Mang Santri, halo. Hai guys. Nah, para santri ayeuna. Aduh, mun dihitung-hitung dikobong 2000 aku handphone. Dikiriman minta deui TF mak. Duh. Pan dia kamar geus di TF paket horeng nu gede ge eta nya. Masya Allah. Encan ngiriman paket ka Kabogo sagala budak-budak. Allahu Akbar, insyaallah orang teu budak teu kolot. Nah, dulu musyrikin Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Harith, Walid bin Mughirah ngomong ka Kangjeng Rasul bari ngaleleceh, mad kitu ngomong lagi, mad ari cak dia mun teu iman ka Allah bakal diazab, lamun teu iman ka Allah bakal disiksa. Mana ya siksaan can turun keneh bae. Maka turunlah ayat wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qablal hasanah.
Atau apal-apal sapotong teu kabeh ge nya. Jaku lagi ditanya kabeh mau moal apal kaji uang moal beneran. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qablal hasanah. Muhammad, mereka meminta kepada engkau untuk disegerakan bis-sayyi'ati dengan azab qablal hasanah sebelum iman. Padahal mun teu kereng-kereng amat eta bisa bae ku Allah diberi iman. Batak sok aya anu ka kiai hewa tiba heula potretna ge aya ieu. Turunan. Santi Nasrib fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu. Iya bari gagayam ge jadi bae santri marina. Tenang mang, masya Allah. Aduh papa ada sarua Haji Pudol ge santri cak batur we anu kula mendatang ke penting santri pak. Ya, sesama santri jangan saling mendahului. Gitu. Awas. Nasoro nasoru. Nasorna. Masya Allah. Giliran nasirun simpail nasironi ngambek tetangga ai kolot nangaran nasir anak naroni pan haram jahadah cenah moyokan aing teh budak geus kitu bae aya bae sabab eta musyrikin Mekah kafirin Mekah ngomong ka Nabi Muhammad mad turunkan mad lamun bener-bener jalan menutu iman ke Allah bakal diadab mana ya siksa wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qablal hasanah. Nabi Muhammad kan ba'arad basariyahna timbul Nabi Rasul kan manusia a'rad basariyah sifat manusia biasa yang wajar-wajar saja ada pada diri para Rasul bungah tea sedih tea tuang tea tea kulem tea. Ya Allah sedih Kangjeng Rasul sakumaha sedihna kiai kadang-kadang dewaan ku tatangga sedih tapi ku Allah diberi tasliyah Muhammad ulah sedih samemeh anjeun ge baheula Nabi dikieukeun samemeh anjeun ge para Rasul dikieukeun tuh tempo kaum Nabi Nuh anakna sorangan tuh tempo kaum Nabi Lut istrina sorangan tu tempo Nabi Soleh kaumna, tu tempo Nabi Hud kaumna, tu tempo Nabi-Nabi Nubahula, Nabi Isa, Nabi Musa. Jangan sedih wahai Muhammad, luruskan, sampaikan agama, iman te iman urusan aing. Maka Rasulullah teger kembali. Tak urang ge tiap pesantren butuh jelema anu nga-backup mental para ustad, para kiai supaya teger ngahareupan situasi kumaha bae. Masya Allah. Ang santri di era globalisasi masih dikobong eta fadol di Allah. Abu Jahal motifna, Abu Lahab modelna, potretna terus datang ke kiamat pasti aya bae. Betul. Tapi insya Allah di dieu masadayana teh satu tujuan, satu haluan, dukung mendukung insya. Urang ngaos kumpul tiju menang almarhum dugi ka ayeuna dugi ka mantuna ya anu sok pendak dinten Minggu di Cilongok pendak mah pendak ngaranna poho bae saha ge musli ya Kang Musli Masya Allah mamang-mamang nu hadir ayeuna jangan merasa tertinggal jadi santri emangnya iya kamu nggak mesti takut ditinggalkan selama engkau setia. Iya, Masya Allah. Ampun. Pokoknya mangges mang. Jadi santri mah bagian pasukan para wali, para ulama. Amin mang ya. Ya Allah ya Rabbal. Lalu para jamaah rahimakumullah, eksistensi pesantren dan kokohnya keistiqomahan di dunia pesantren salap doang kieu itu adalah ruh daripada sebuah bangunan.
begitu dahsyat pengorbanan guru, begitu dahsyat pengorbanan umi, begitu dahsyat pengorbanan orang-orang yang menjalankan agama, menyebarkan syariat, mengkibarkan la ilaha illallah. Pastaqim kama umirta, maka jejak bener anjeun sakumaha nu diparentah. Tantangan, rintangan, halangan itu adalah sebuah sunnatullah yang terjadi bukan pada kita saja. Nabi jeung Rasul ge diuji, tapi ujian itu dek naikkeun kelas, moal naik kelas lamun teu lewat ujian. Untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan, kebahagiaan dunia akhirat, penuh dengan ujian, penuh dengan untuk mendapatkan seseorang yang kita dambakan tentu banyak ujian. Mana mamikeun bapana malotot bae, bapana malotot bae, tenang tempokeun bae bungkus rokok nak naon. Mudah-mudahan si bose rokoknya. Iya, sabaraha ku ari bose? 10.000, 7.000. Pokoknya asal ngebul bae sungut mah geus. Geus urusan merek manu penting ngebul. Rokok Madura eta rokok ekonomis. Maka polisi gregeteun sebab pemasukan. Di udag-udag bae rokok Madura, sedangkan Madura mah pan buka nate toko 24 jam. Manehna mah orang Madura mah isuk dek kiamat ge poe ieu buka keneh manehna. Naon bedana jeung Samsu? Bener tak? Atur racikana akur malah ngerahan rokok Madura nu ceban da bose. Aya de dalil. Aya de rokok naon jadi tah? Cengkeh. Hah? Lato-lato. Rokok pler itu. Asal ngebul banget. Rokok ngelebus tapi dina hasep bisa jadi sebuah filosofis. Hasep nu turun ka handap kaluhur bae. Betul? Kenapa? Sabab hasep mah awaik, beban, babandul. Urang santri babandul, iya aing menaon dah ngabangunang tanaga aing proposal aing mah diundang ku Bupati Tilok jatuh nyahuan ka aing ngeunaheun deuk kumaha urang be. Tapi lamun aya awaik babandul berat, urang di hate ada sesuatu yang mengganjal. Sebetulnya aku pernah mengutarakan isi hatiku, tapi kenapa dia belum pernah paham tentang apa yang ada dalam isi hatiku. Lamun bapana malotot, mana manggeus welcome, sobar, rokona tempo. Lamun ngarokona Samsu, ulah waka datang deui ka eta imah kolotna, lamun can nyolateun. Kita nyolateun karak meser Samsu. Bikin tak kakolot awe nu lalaki nu marah bae teh ya, dikenyot cak manehna pan bujuri ge rokok. Ring rokok nang nyalateun. Rintangan. Ibuna bager, bapana galak. Ibu jeung bapana bager, kakana pan malotot bae. Naon dia bogo ka budak eta? Mondok ka kamari sore, berhadapan heula jeung aing. Coba tak budak tes cenah kiroat sabahna. Waduh. Itu jangan dianggap sesuatu yang menyeramkan. Anggap saja rintangan tangga untuk naik ke atas, menggapai hati yang kita inginkan. Anjay. Aduh, isi PI ya. Mana Pepen? Ayo si Pepen. Pen dengerin ku dia pen ya. Himmatur rijal taqta'ul jibal. Himmah seorang laki-laki bisa meruntuhkan gunung. Lalaki teh bisa ngaruntuhkan gunung. Ulah sehari. Maka lamun boga himmah, walaupun alif
tapi insya Allah manfaat. Lamun boga himmah bisana ikro manfaat. Lamun boga himmah sapina atuh gede, tapi lamun eueuh himmah sanajan minhaj beres leutik. Lamun aya himmah parukunan gede, tapi lamun eueuh himmah sanajan i'anah opat juj aya jangjangan surahna kabeh beudang kabeh qaidahna katulis eueuh himmah leutik. Nu nyieun gede tia himmah lempong bae ka Gusti Allah. Ulah geus ulah peduli ka jelema aya nu kadang-kadang neuk ngaji naon si eta magah naon si eta budak kamari sore ngajina ge kaukur ku aing aya dia ngaji sakitu kebelna kitab salamari neuk ngukuran batur jadi meteran. Tah eta panyakit hate di antara nu kudu di hate urang. Ilmu teh lain jeung ngukur batur jeung pake kendaraan ibadah ka Gusti. Tak orang mabogana alif ku Allah diberena eta sih geus bae amal pake lempeng insyaallah manfaat. Man amila lain manfaat lah. Terlalu respek Ibrahim. Man amila bima ya lamu allamahullahu malam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah bakal mere ilmu anu mungkin menencan pernah belajar laduni teh. Atuh puasa beda datang kebegang awak tunggir nongtot mata celong dia puasa naon ala dunia sampai pinter dia sok ngaji lah gampang laduni bae. Eta deui mending ulah puasa tapi ngaji. Ayo. Itu guru keur kuriak tuh. Tuh guru keur ngapuger anu tuh. Tuh keur ngagawean anu tuh. Aing keur puasa dia. Aing mulai diganggu puasa aing masih 7 tahun setengah keneh mulai diganggu sih. Aduh, puasa tapi teu khidmat ka guru, puasa sunah cak manehna muasaan wiridan tapi teu ngaji. Penting nu kitu mah nu penting ge ngaji, nu penting ge khidmat ka guru. Geus ngaji mah bisa jeung teu pasrahkeun ka Gusti Allah. Nu penting nyantel nyambung hate orang jeung guru, ulah putus sanad ka ilmuan jeung kaguruan. Insyaallah sapinah ge berkah. Amin ge. Insyaallah hapas ge berkah. Amin. Insyaallah nu penting nyambung jeung guru. Itu keikhlasan itu, keistiqomahan himmah dan kemudian ikhlas tuh tingali Pak. Urang kan memeh ngaos sapinah kapungkur aya parukunannya. Eta parukunan saha nu ngarang? Syekh Arsad Al-Banjari. Urang Banjar, leluhur daripada guru sekumpul, lebih sepuh daripada Syekh Nawawi. Beliau tahun 1700 sekian. Syekh Nawawi 1800. Iya Syekh Arsad Al-Banjari ngarang parukunan dugi ka ayeuna eksis sabab ikhlas. Tuh. Di Thailand aya parukunan, di Malaysia dengan bahasa Melayu aya parukunan, di Jawa dengan bahasa Jawa aya parukunan, di urang Banten bahasa Sunda aya parukunan. Pengarangnya Syekh Arsad Al-Banjari begitu populer kitab itu karena nu ngarangna ahli ikhlas, ahli Allah Subhanahu. Namun urang maca khutbah di masjid eta bukuna leutik warnana hejo di Tangerang mah akur teu? Eta nu ngarangna Syekh Abdul Salam bin Jaya, urang mana? Cek riwayat urang Cilegon. Eta saha jelmi teh? Eta teh murid kesayangan Syekh Nawawi Tanar, sakurun jeung Syekh Arsad Tawil. Itu sakurun otaknya cerdas Syekh Abdul Salam, jenius Syekh Abdul Salam. Tapi ketika ditanya kenapa tidak mengarang kitab, apa yang kurang dari guru kita? Kata waduanana. Adapun sebagian dan sebagian kecil saja menulis sebagai tanda kenang-kenangan dan jariah, diantaranya eta tah khotbah Jumat. Tuh boga himmah, boga ikhlas, khotbah Jumat datang ka ayeuna dipake.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil. Tuh akur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil ladzi da'ana ila dinil malikil. Hampir talar kabeh ya. Nyaho Jumat mah Jumat tatiloknya. Moal apal mun tilok Jumat mah Syekh Abdus Salam. Alhamdulillahil azizil ghaffar al wahidil qahhar Syekh Abdus Salam bin Jaya. Masya Allah, sampai guru urang tesok ngadongeng lamun nyurah baheula jawara hayang boga minantu santri. Yaitu ari nanya ka jawara deui. Atuh repot. Matak ulah sok salah bertanya. Gitu nya. Salah bertanya itu jawabannya juga akan salah. Ya mun urang ka pom bensin teh panaya tulisan SPBU. Ulah nanya kanu ngecor ngeusi bensin moal nyahoun. Tanya ke orang opis di kantor, Pak SPBU singkatannya apa? Oh, S-nya stasiun, P-nya pengisian, B-nya bahan bakar, U-nya umum. Ya, tepat. Barang nanya kanu ngeusian. Iya SPBU singkatan naon? Dia nek ngeusi bensin tandek nanya singkatan. Atuh mah nanya be, ulah loba omong. Geus penting mah motor dia sian ku aing. Wih, Kak atuh marah-marah teh, atuh dia teh nyinggung karena perasaan aing. Ya, siapa yang tak luka hatinya ketika disinggung? Lain SPBU singkatan naon? S-na solar, P-na premium, B-na bensin, U-na uyup ku dia aja. Bisa kita teh jawabanna. Tuh. Cak jawara teh dak aing goreng-goreng ge ieu. Cak jawara ya. Urang masuk make tokoh antagonis jawara teh lain hewa ka jawara. Emang guru urang teh mendongeng sok kitu. Lain aing goreng-goreng ge ieu cak jawara. Emang goreng aing ieu. Aing hayang boga minantu santri. Eta pan deukeut imah aing teh pan aya masjid, kuari imam nang sekolot. Imamna kiih we. Ih, ampur abah lain ka abah ieu mah abah. Sing ade eta, leur. Oh, kaca. Ampura haji banyak. Aduh ya Allah, eta kupas aing ngomongnya. Barang nama abdi ge atos tadi bah, sarua bae. Duh, insyaallah sokar itu dari amadak. Tapi ente sih hari jalma orang mah arasik bae. Atuh santri mah datang ka huwisan ge budak bae santri. Kapangih babaturan coba. Kapangih babaturan sakobong mun geus sekolah atuh ngora deui. Wah, horeng huntu palsu mental pan lagi. Cak jawara teh kieu Evan masjid kudu diurusan. Aya ge imam kolot sal diu keluar kiih, diu keluar kiih. Hari kemari karakek takbir jeneng gitu bener. Datang ke Allahu Akbar bae kiih dua. Diambat di tadi. Aduh masyaallah. Doang kumasi eta santri nanya ka jawara de sakanyaho aing mah santri mah asal kengkeongana hideung eta santri bakat ting diuk bae pan sila asal keuneng dampalna teuas bae eta santri. Orang mah tukang kendang nu ka situ kan. Anggeus ya asup ye kriteriana kengkeongan hideung dampal teuas. Kang kendang dangdanan beunghar di penjawaran atuh jadi nikah pas Jumat teh pan tita khotbah. Wih, tapi lantaran maren pernah sering ngadenge meureun asal akur bae cenah tungtungna eta biasa khotbah tah. Naik manehna ka luhur. Barang naik di luhur teh naik ke tangkal kaung kasuro ka kandang kebo kaburo. Lawah nu kaler nu kidul geus dibikeun kasih madu suro. Tak mitohana teu gagal ieu menantu aing.
Aduh, ayeuna disuguhan dia khotbah nu sejen asana teu seueuh bae urang mah santri salap. Iya nu asli mah ya di tukang buku khotbah Jumat aya tulisan walaupun sederhana tapi penuh dengan makna. Ba'da Jumat Fatihah 7, Kulhu 7, Palak 7, Anas 7, beres ngadoa Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Eta apal doa teh leunang dina kitab-kitab nu gede. Eta tulisan eta aya di tukangan kitab khutbah anu leutik tapi sampai ayeuna fenomenal. Kenapa? Nu ngarangna nu nyusunna jelema ikhlas, himmatul aliyah, punya keinginan cita-cita yang sangat tinggi, mulia, luhur karena didasaran kulillahi ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa orang-orang yang ikhlas. Sampai-sampai mereka sudah wafat pun karena keikhlasannya bisa menghidupi orang yang hidup. Tuh ahli ikhlas para aulia, Sultan Maulana Hasanuddin, ahli Allah, ahli ikhlas, nya raja, nya wali, tos pupus tapi bisa ngahirupan nu hirup jutaan manusia. Hadirin rahimakumullah. Jarah ka Banten naik losbak ge anjay. Nyamangnya? Aduh, penari orang memang di losbak ya asa di Mercy indah wae, ribut sepanjang jalan di losbak. Aya sahabat asal aya naik motor be awe ih ampun eta santriku bahagia bae. Atuh kitu kira-kira lah. Ayo naik motor, ya, kamana sayang, jangan gitu. Ampun, batur sampai grogi pan di jalan. Kubungah bae, dek kamana ya, dek jarah, kamana ka Banten. Lain dek meser sao ka Banten, lain dek meser pakaian ka Banten. Rek jarah ka Sultan Maulana Hasanuddin, wali Allah, ahli ikhlas. Tapi tukang sao aya kahirupan tanu hirup kuno maot. Tukang peci aya kahirupan eta anu hirup kuno maot. Tukang sorban aya, tukang naon be aya, tukang tipu aya di tempat jarah. Hadirin nu maot ngahirupan nu hirup sabab nu maotna ahli Allah, ahli ikhlas, jelema nu lempeng hatena ka Gusti Allah. Begitu petak dikenang, dihaolan ku muridna, dihaolan ku santrina, dihaolan ku nu mahabbah ka anjeunna. Can pernah ngadenge aya haol preman. Can pernah ngadenge eta aya naon rame haol. Sakitu dihaolan MC dangdut baheula. Atau MC dangdut teh pan? Oke. Sok sakapeung pendak eta pengalamannya Haji Pudoli. Meureun lah. Orang meren kumanehna pajar kiai jadi panggil ngan MC na jigana MC dangdut pan urang asana kumaha teh nya gitunya hayang seuri. Oke, acara berikutnya adalah tausiyah. Oke, para jamaah penghadir semua siap? Siap. Oke, malam ini di acara puncak kita akan mendengarkan tausiyah. Gusti, ieu mah kuduna ayu ting-ting nu naekna ya. Hiji tak boga panggilan MC dangdut pakai MC ngaji. Leung kene. Aya di eta MC ngaji nya manggil kiai, manggil qori. Kos eta teh MC tinju. Ladies and gentlemen, acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al Mukarram Kiai Haji Humaydi. Eta anu kitu kiai eta. Atau eta mah kaluhur kudu make sarung tinju kieu nya. Ya, sah-sah saja sih. Ngan kos jelema salat Jumat make jaket ojol gitunya. Lain pakaian anda.
Masya Allah. Tuh keikhlasan. Jelema-jelema anu ikhlas sampai ayeuna eksis ngahirupan jelema anu hirup. Alangkah sangat bahagia almarhum almaghfurlah guru urang, guru simkuring Abah Cilongok, Abah Uci ti mulai dikurebkeun dugi kawingi ayeuna can pernah sepi ti Nuzara. Ya Allah, asa kangen hayang deui sasalaman horeng luar biasa. Begitu laporan ti juru parkir tiap bulan sudah lebih 500 bis, itu di luar mobil pribadi dan di luar odong-odong. Ya pada mah tempat Quran odong-odong kudunya. Pas sehat. Eta di luar odong-odong eta. Ayo urang teh termasuk nu ngomong ya, urang mah ustad lain, kiai lain, santri teu gaduh, jamaah teu gaduh, ibadah teu puguh, harapan hiji putra eta nu diharapkeun ku urang. Saeun jarah poe Jumat, bisa ngiriman Fatihah ba'da salat, bisa ngahawalan tiap tahun sanajan sangu saboboko lauk 2 kilo. Tah eta berhasil kolot ngadidik putra teh. Ulah sampai aya anak teu wauh ka kuburan kolot. Datang ke kuburan, di mana kah kuburan abah? Cakakana teh atuh nyaho teh dina mah di dieu, ka mana meureun pindahna? Di mana meureun pindahna teh bapa? Harita mah di dieu. Hari pindah teu bebeja. Aju cakadina atuh coba ka bapa Sherlock itu Sherlock. Laju ke kanan yang balan deh, oh sinyal. Embung orang teh boga turunan gitu. Maka pesantren, kuari mungkin anu mencibit, pesantren gak jelas masa depannya gerap paeh ya. Boga anak ngaberes bergelar-gelar. S1 selesai, S2 rengse, S3 beres sampai tarariis awakna kita budak. Carah teu paham, haul teu ngarti, ngiriman Fatihah teu begug, gagal mendidik anak. Sholat teu bisa, maca Quran teu bisa, gagal mendidik anak. Oke, Anda bangga dengan gelar, tapi faedahan pan ka kuburan mata gelar. Ya malaikat mah teu nanya, sabaraha? Henteu malaikat mah teu nanya. Sugan munkar nakir teh ngobrol we, ieu kira-kira ieu jenderal apa kopral ya? Potonganna mah kopral ya. Geus urang nanyana lalaunan bae bisi kageteun. Henteu. Munkar nakir tetap nanya biasa siapapun ditanya. Ieu malaikat munkar nakir mah disebutna ge ku urang belah Tangerang mah malaikat gereceh. Nanya bae kan teu weuh ge malaikat eta mah. Gereceh. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya umi, ji'nakum zairin nas'alullah lanakumussalam wal afiyah wal barakah wal itminan bijahi zailun annan. Al-Fatihah. Caang ka kuburan. Sukses takolot. Sanajan anak teu bergelar, sanajan banda henteu aya, tapi boga kakayaan nu nyaangan kuburan anak. Alhamdulillah. Ulah ragu mas santrenkeun budak kakak, ulah ragu, ulah sieun, jeung teu kudu ngarasa aduh urang mah saeutik ka mana kitu hayang loban. Ari kakak neuk ibadah teh neuk ngabesan hayang loban segala. Seperti guru-guru orang ngajarkan keikhlasan sederhana, ayo pagahan bae, aya duaan tiluan pagahan. Jamaah loba ulah bangga, jamaah saeutik ulah sedih, sebab jamaah mah lain tujuan mah Gusti kan ngeunah, teu jadi beban, teu masang iklan, teu kudu gogorowokan, teu kudu di WA-an, teu kudu sayana bae. Daekeun menang topek, teu daekeun jangan menang topek. Daek ngaji ka urang alhamdulillah, teu daek ka urang sugan kanu sejen, kan teu aya beban ta. Lobaan teu bangga saeutik teu sedih, mun nempo lobaan jamaah wah mantep ya ngaji semangat aing ya. Giliran jamaah sabaraha jamaah nu ngaos ieu wengi ieu eta jamiahan aya 4 kang pre teu nyaho meureun aing kieu gede masyaallah pre
eta penyakit hati teu karasa. Geus lamun ilmiah tapi eueuh khosyatillah akan terjadi seperti itu. Ilmu dijadikan satu kebanggaan, padahal itu adalah titipan, padahal itu kendaraan menuju Allah. Maka muslim itu, seorang mukmin itu mesti ilmiah, kudu berdasar, kudu berdalil, boga ilmu, kemudian amaliyah ngamalkeun, kemudian khosyatillah rasa sieun ka Gusti Allah. Ilmiah ulah sampai ibadah teu didasaran ku ilmu, amaliyah aya ilmu satiki amalkeun. Sabab lamun amaliyah tanpa ilmiah atuh mardudatun latuk balu teh eskuari. Sebagian jelema aya nu embung ngaji hayangna zikir bae, bagus zikir mah teruskeun ngan ngaji, sebab bisi engkena lain ngahakekat malah jadi hakekok. Tungtungna salat cukup ku niat, sabab ruku mah cak manehna, sujud mah cak manehna, eta mah cangkang. Ari niat mah pan eta mah inti, eusi, unti. Geus aing mah teu perlu cangkang. Kabeh ge kudu aya cangkangan. Nu cangkangan mah ngan tai doang. Kudu aya cangkangan. Kudu aya bungkus gae, bungkus gae. Mang daek teu nikah jeung awe geulis daek teu, tapi sataranjang lulumpatan. Kudu aya bungkusan, atuh kudu make syariat. Oh iya, ulah ngomong dek hakikat ninggalkeun syariat, tungtungna jadi hakekok teu salat. Aing mah pan geus hakikat, salat mah syariat. Pang hakikat-hakikatna ahli hakikat adalah Rasulullah. Ai Rasul salatan teu? Salat. Dia ngomong hakikat teh salat nuturkeun saha? Aing geus makrifat ka Allah, teu kudu salat, salat mah syariat. Pang makrifat ahli makrifat Rasulullah. Rasul salat, salat. Bahkan ketika akan menghembuskan napas terakhir, wasiat yang terdengar, as-shalah ay aqimus shalah. Ulah naringgalkeun salat. Rasul bae salat. Zikirna teruskeun ngan ngajina nu rajin. Lamun teu ngaji zikir bae engkena ngarendahkeun ka kiai, itu mengaji doang pikir cangkang. Urang mah jero eusi urang. Tungtungna kan ngaku jadi wali. Tungtungna ngaku jadi wali. Laju loba bae pengikutna. Moal aya wali bodoh moal. Ieu teh cenah Fudail bin Iyad wali, jabaheulana manehna garong. Murad kumaha Allah. Ngan sameme diangkat jadi wali, eta ki Fudail bin Iyad dibere heula ku Allah paham ilmu syariat. Alhasil moal aya wali bodoh moal. Wali bodoh salat. Allah. Makali. Tengah salat itu terus baik. Beres salat anak buahna negor, "Bah, Abah tadi hitut." Nyaho dia. "Bau, Bah." Koneng samping aing jana. Orang aya bukuran. Bah, ja pernah ngaji baheula mun hitut batal wudu, batal salat. Syariat tama. Aing geus di hakikat mangalain kos kitu. Jeung aing pernah ngadenge batal wudu lamun hitut, batal wudu aya 4. Aing karak hitut hiji aya 3 deui dia maksud. Moal tano kos kitu jadi wali moal aya wali bodoh moal. Masya Allah. Urang mah kabehan nuturkeun ulama. Seorang mukmin harus ilmiah. Seorang mukmin pun harus amaliyah, seorang mukmin harus khosyatillah. Berarti terpadu antara zahir dan batin, zahirna ku fikih, batinna ku tasawuf. Pantas Syekh Zainuddin Al-Malibar beliau mengatakan, jangan meninggalkan 3 materi pengajian. Hiji fikih jeung nata zahir, kadua tasawuf jeung nata batin, katilu tauhid jeung nata iman ka Gusti Allah. Di mana eta ilmu nu tilu? Atuh di majelis. Celaka, bahaya,
bisa dia menjadi orang yang terperosok ke dalam jurang kesesatan. Kalau dia terus bertahan dalam kesesatan tapi merasa benar, akhirnya banyak pengikut, dhallun mudil, sesat dan menyesatkan. Ini satu tempat pesantren, dan di tempat-tempat yang lain ini tempat yang akan menyelamatkan orang dari kesesatan atau dari yang sesat dan menyesat. Zaman baheula Taurat, Zabur, Injil bahasana Suryani, Ibrani, tabaheula. Kuari mah Quran, eusi Taurat, Zabur, Injil dikumpulkan di Quran. Quran bahasa Arab, atau ajakan belajar bahasa Arab, pron dia mah pelongo. Jelema diajakan bahasa Suryani, geus lain wayah lain wanci. Ayeuna mah ajaran ngaji Quran. Ya, ulah katipu. Sanajan hohowarikan, sanajan mamajduban nu asli jeung nu imitasi, moal katipu. Aya ukuranana, aya timbanganana, aya kitabna, atuh aya bae deh anu kamanehna taslim. Arah kudu assalamualaikum ya ahlal kubur, syekh makhdum jamaah, masyaallah, sotomi makoli, sotomi brokoli sasawi. Amin. Ini jarah dagang sayur. Ay ngomong, wih, ulah samerangan wali halaj baheula dibunuh ku ulama pada zamannya karena dikhawatirkan menyesatkan orang yang awam. Sakitu jelas halaj mah ulama. Atuh ieu ulah denge. Santri boga tijan, boga sapinah, boga johar tauhid kudu nuturkeun nu teu jelas. Tak kurang menuturkan guru memang ilmiah, amaliyah, khosyatillah. Ilmiah makwari, Pak, bisa orang belajar otodidak untuk menambah hazanah keilmuan. Sisi positif daripada medsos bisa oge tah nambah wawasan, tapi tetap kudu boga guru ngaji mah. Laju amaliyah atuh urang lalaunan ngamalkeun. Nu hese ge khosyatillah bagian kolbu. Penyakit kolbu ini yang lebih bahaya daripada penyakit badan. Ai penyakit kolbu ujub, riya, takabur, sum'ah, hikdu, bukhlu, bugdu, hubul mal, hubul jah, hubur riyasah, termasuk syuhroh. Penyakit hayang viral itu termasuk penyakit hati. Beda viral jeung hayang viral, beda. Dipiralkan ku batur jeung hayang viral sorangan beda. Kuari makan teu bisa menghindar tah tina video, tina nu syuting tanya teu bisa ngahindar tah. Ari urang nembung di hate, hartina urang mah teu embung teu hayang. Oh masalah. Laju aya nu syuhroh hayang viral, nu penting maing viral, nu penting mah tenar, geus jalana mah naon bae. Eta gara-gara penyakit hate nu teu diubaran syuhroh teh. Di mana obatnya? Mulai di rumah sakit, mulai di apotek, di majlis diuk, babarengan, muka kitab, muka Quran, kupingkeun nu khusyuk, tawadu ka guru, ikhlas nu magahanana, tawadu santrina, insyaallah lila-lila tah penyakit hate bakal kaubaran. Amin atuh. Ya Allah ya Rabbal. Karena masa-masa iki masa-masa yang main hate. Perasaan, Masya Allah, ingin selalu pertemanan tapi jarang dikonfir. Geus takdir mang eta namanya. Lamun pertemanan jarang dikonfir takdir. Ulah nyalahkeun awewena, urang kudu rada ngaca saeutik mah. Tapi bukan berarti harus putus asa. Tadi ge tempoh heula rokok bapana naon. Laju lamun geus dibere rokok teu ngitianan keneh bae karak urang pake senjata urang inni raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Puasa we buah mungkin melumpat bae bikang jabau sungut urang bae. Aduh cenah kaji ieu puasa geus 3 kali ya 77 20 hiji poe. Laju teu daekeun keneh bae. Terakhir mah menang ijazah di cenah bukan jeung cabe. Laju daekeun mencret kula ka haji cenah. Tenang mang. Untuk meluluhkan hati wanita. Ulah gandengnya.
Kejutan cak Romai Ramat ya mah. Untuk meluluhkan hati wanita, ulah capek-capek puasa. Dek moal. Dek moal. Dek moal. Arek. Kuncinya hanya dua. Yang pertama kunci Fortuner dan kedua Pajero. Eta doang kacina. Atuh hoy gitu mah. Capek-capek puasa. Awak begang pan. Masya Allah. Tuh. Menggapai kebahagiaan dunia akhirat begitu indah dituntun kita oleh para guru-guru kita. Cara membaca Quran yang baik, cara mengenal kalimat, mana isim, mana fiil, mana huruf. Dikenalkan dengan cara membaca, dikenalkan dengan cara memaknai, lalu diamalkan dengan mengikuti kumaha berjamaah, mengikuti guru-guru, sehingga guru penuntun nyambung terus walaupun sudah beda alam, sepanjang kita muridnya menyambungkan diri roh dengan guru kita. Orang-orang yang punya guru beda langkahnya. Orang-orang yang punya guru, dia pejabat, dia akan adil jujur dalam menjalankan amanah sebagai pejabat. Orang yang punya guru, dia berdagang tapi dagang nak ditujukan ke Gusti Allah, tengurangan timbangan. Orang yang punya guru, dia tani. Orang yang punya guru, dia usaha, dia bisnis, tetap terarah. Sekalipun menjadi anggota dewan, dia tidak akan menyakiti hati rakyatnya dengan joget-joget yang tidak karuan. Masya Allah. Anda dipilih oleh rakyat, jangan menyakiti rakyat. Punya mobil dinas warna merah, itu adalah hasil keringat darah rakyat. Ketika kunjungan keluar kota, naik pesawat, dibiayaan beli tiket ku rakyat. Ngendong di hotel, eta melayarkan tiket hotel rakyat. Uang saku numere rakyat, tunjangan rakyat. Kehidupan Anda ditanggung oleh rakyat. Oleh karenanya Anda wakil rakyat, jangan sekali-kali menyakiti perasaan rakyatnya sendiri. Wakil rakyat seharusnya jangan joget waktu sidang soal. Bisaan orang santri kayaknya sok kadorot ka Iwan Palas. Boga guru teu ngaji. Punten ya punten rek naros. Ya nu hadir aya padewan teu? Aya padewan teu? Ieu lamun cenah acara meme pemilihan anggota dewan, atuh dararata. Betul? Beres be, kamana buah eta? Nu menang eueuh, nu eleh komo. Coba, berarti kan tidak ingin punya guru, tidak mau dibimbing. Mestinya mereka garda paling depan untuk kebangsaan, untuk keagamaan. Ngaji aing keur baheula neuk jalon pan datang ka muludan, datang ka pesantren, datang ka kiai tanpa diundang mohon-mohon minta waktu. Ayeuna geus jadi poho ke ka majlis deui neuk nyalon deui. Betul? Ndeu kumaha menang bimbingan. Datang dengan sebuah kepentingan, lalu pulang tanpa melihat apa yang kau sudah berikan untuk orang-orang yang kau anggap perlu suaranya. Katakan, bapak-bapak, rakyat mah meuli bias saleter ge hese. Betul? Ari eta di garasina mobil nu kumaha bae aya, ngan odong-odong doang can aya si eta mobil. Tapi mang santri urang ulah merasa rendah. Dalam arti tidak boleh terpuruk dan pesimis. Dak aing moal bisa meureun kos anu neuk naon tuh ja urang mah mantak mondok ge nyiar kabisa jeung ibadah ka Gusti Allah. Saya bae kieu santri tuh keren, gua mah santri gagah. Make jam tangan tuh. Jam tangan Sahroni lain eta. Garagah gua mah santri. Eueuh we nu kuprut kos baheula langka sekali. Keren. Baheula mah nya apa nya?
hayang ngarokok gesuk-gesuk lempang bekos nu olahraga horeng nyaran bontot teh apa antri baheula ku hari mah aduh di kantong sabungkus mil aya nu rokona ese sagala waduh Masya Allah komo radap belah pakotaan mah geus teu ngaliwet daharna warteg nyucina laundry Masya Allah ngelehkeun DPR ieu Mas Antri ya kudu boga nununtun maca Quran kudu boga nununtun maca kitab kudu boga guru nununtun jangan sampai salah baca salah makna salah huruf salah makna alhamdu jeung alhamdu beda maknana alhamdu jeung alkamdu beda maknana gitu maghdubi jeung magdebi lain deui maknana mata kurang sok aya bae sakapung-kapung mun keur lelempangan niat muparokoh lain ngarasa pang benerna untung aya babna karena pernah papanggihan aya imam khairil maktubi alaihim walan antaholi eta faya aya nu kieu waladhahalin atuh makmumna muparokoh ada papanggihan macam-macam aya nu eueuh tumaninahan bae i'tidal tumanina ruku tumanina ruku tumanina i'tidal tumanina sujud tumanina diuk di antara dua sujud tumanina aya nu eueuh tumaninahan aya anu ka tempat sujud teh ngageser-geserkeun kunci bae ya muparokoh urang sebab pedoman orang kan sapina ketika sujud diantara syarat sah sujud wa adamul huwiyyi li ghairihi temenang turun ke tempat sujud dengan tujuan lain selain daripada nak sujud di kantong teh kan ngaranna ge pencari rupiah bapak-bapak mah cari rupiah tah pas ruku kieu ya tah pas ruku di kantongna kan aya duit receh nya sesa kembali warteg ya warteg murah meriah itu wih pak kedar doang jeung kikil ceban nginum cai teh ledok teh apa urang menu kitu-kitu bae orang menu penting jebeg ieu batur mah nu pikiran kan gizi urang mah pikiran jebegnya mah nya pas dia receh di dia laju handphone di dia kunci motor di dia pas ruku gitu tah murah kunci motor geprak laju murah handphone geprak laju duit receh tah murah ngogolondong di kapang imaman laju imam ke ruku ge nyilek gitu nempokeun duit tah wah ya imam matre ya nu kos itu tah di hate aya aing ke mun bari sujud digeserkeun ku aing ta kunci sret atuh geus mah eta mah tujuanna atuh nyen batal sujud laju aya fi'lul katsir pan pagawean anu nyen ngabatalkeun kana salat mau geserkeun pret mau geserkeun kunci pret sujud muparokoh imamna batal ya matak lamun aya guru lalu dia sambungkan terus dengan guru ketika meninggal tidak menutup kemungkinan para guru menjadi satu sabab mudahnya sakaratul maut ketika dia meninggal karena terus nyambung dengan guru ibadahnya sesuai fikihnya akur tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi maka tidak menutup kemungkinan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati terkategorikan orang anu katebar ku ayat eta hei jiwa-jiwa yang tenang tuh arwahul muqaddasah ruh yang suci jiwa yang tenang dek dolar sabarata rupiah dek ajlog tah efek demo rupiah cenah 16.000 teuing aing mah boga Gusti Allah nu mah kaya teu aya ukuran jeung rupiah jeung dolar satungtung masih aya napas aya rezeki nu ku Allah disiapkeun bodo amat tenang aing mah ngaji bae bodo amat aing mah neuk salat bae neuk ibadah bae
jeung anak jeung incu pamajikan keluarga jeung dulur jeung jalma nu daekeun tenang tuh kasih teu gagigir aya pilkada tedek aya calon geus moal ngadon ngotor-ngotoran geus ieu mah ibadah bae ka Gusti Allah. Oh cak Gusti Allah padkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, di aku hambaku Allah. Itu yang mahal daripada sekedar mengaku tapi cantang tuh di aku. Kemana kak? Ke sawah aing. Wih tangnya amat kak. Sawah tuh keur di pacul nyen pang bibitan. Ai kakak hamba sah? Hamba Allah. Dia nanya gitu kan aing. Aing hamba Allah. Barang kanyataan anak macul di sawah zohor henteu asar henteu ngaku nama hamba Allah horeng hamba sawah. Ngaku hamba Allah tapi faktana hamba sawah. Pak mau kemana pak? Mau buru-buru rapat di kantor jam 8. Waduh udah ketinggalan nih. Waduh woi rapat ya bapak hamba siapa? Hamba Allah saya. Zohor henteu rapat datang ke asar can beres asar henteu hamba jabatan. Hamba jabatan. Masya Allah. Lamun hamba Allah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Walaupun belum masuk ke dalam surga yang hakiki di alam sana, tapi di dunia kene aing geus diaku hambaku Allah mah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di surga mah pan tenang deuleu para kiai ge urang ja tenang teu ka kaler teu ka kidul. Tenang. Di tasna teh sapinah jeung parukunan lain proposal. Jadi tenang, eueuh beban. Nang aing eueuh beban kumaha aing bae. Tenang, paslon utawi iki laiki kusawiji pasol. Paslon wallahu a'lam bishawab. Tenang. Ngaji paslon doang. Jara diwali. Sebab eueuh awaik di hatena eueuh babandul. Tenang, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Teboga pegawaian, teboga perusahaan, anak mapan terus unggal tahun keluar di. Iya pak putra bapak mohon, iya model baru, iya jadul jadi. Anak mah beres. Kiai rumah tangga 8 tahun, anak 10. Kembar, anu kembar segala. Aduh, pamajikanna keur nyusuan kene kieu ya. Geus ngomong dewe, Kak. Enak neng, kos nama reneh deui. Atuh alhamdulillah. Lain gitu pareuri bobogaan ieu Kak. Geus botak sabeulah ieu Kak. Tenang wae. Nya sih neng tenang teu masalah. Ayo orang ka imah ibu berangkat ka imah ibuna ya, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Lain Mercy nu dipanaskeun lain motor Sahroni lain. Motor Supra piit jokna di talian make karet. Selahna diselah teu malik deui pan. Talian make karet eta ge. Sakali malik kengkeongan geuneuk pan dimbatnya. Tenang. Kebluk di depan selah tang teng put. Waduh cak anakna motor abi ada bedilnya ya cenah gitu. Anakna ge kabawa tenang. Masya Allah hasupna ngebul bawa goreng kejo hasupna ge. Cak anakna abi nggak usah nyarap sebeuh ini. Tenang. Waduh, anak anu dua anu galada ceng tela mana kali itu mana naik angkot bae tela. Tinggal ieu kan udah 8 dia. Nu hiji da ais orok di dia. Nu hiji da gede kanan. Tengah 2, sebenarnya 4. Diburi hiji 5. Laju dihareup 2 kararieu bae di kilometer teh eta. Kieu bae nyongok di kilometer teh. Kopiah lancip teh pan nya. 2an eta dihareup.
Seberapa? 7. Duh jadi ngagayut di sepion 8 kan ya. Abi ayo berangkat Abi. Umi tas siap, tas Bi. Ayo, Masya Allah, eta si Umi naik riak be motor Mas. Ai berangkat terus depan jauh kok itu ka Pandeglang. Di lampu merah tadi dirangkas, polisi, prit. Bapak mau kemana? Mau ke rumah Mitoha. Bapak nggak pakai helm. Kalau saya pakai helm, mantok hulu anak saya ini. Aduh, coba STNK Pak, STNK. Wah, ini Pak, STNK-nya mati. Yang penting sayanya hirup Pak. Aduh, ini anak Bapak, emangnya anak embe atuh. Ajak polisi lewat. Tewakeun ieu mah. Lewat motor sok panjang jalan buah asup ngoeng laju gejlung be anakna oreng gejlung kayak waterboom ya. Iya Masya Allah salakina sukuna kitu teh. Lanjutnya lah ka pamajikanna Umi teu kunaon henteu bingan calana nyepet sabelah. Tenang. Hai. Digigir motor anu sederhana teh ya. Aya mobil Mercedes Benz. Seri terbaru nu nyupirna guanteng, di sampingnya istri yang cantik. Cek urang nu senang mah eta tah. Cek urang nu bahagia mah eta nu dibersi. Faktana manehna di jero mobil keur suring cakar. Tidak dapat ketenangan, tidak ada kebahagiaan karena sejatinya sakinah itu ala qalbil mukmin, di hati jelema nu mukmin, jelema nu imanna beneran ngalaksanakeun perintah Allah sehingga ku Allah diturunkan sakinah ka jero qalbuna, teu boga materi, teu boga jabatan, tapi inilah yang dimaksud kisair mun urang sok ngopingkeun baheula teh kamakilin ayat madza hibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Berapa banyak orang yang punya intelektual tinggi, punya gelar, punya jabatan, punya dunia dan kekayaan, ayat madzahibuhu, tapi hirup naripuh bae, ulah-ulah nanaon boga anak bae leuwih ti 2 sieun. Padahal bandana loba moal sep di dahar ku 7 turunan, tapi ayat madzahibuhu sieun. Anak berapa Pak? 2 aja. Emang kenapa Pak? Kalau lebih 2 nanti makannya bagaimana? Atuh dicongcong makan mah Pak begitu. Teu nyampe manehna. Ayat madzahibu wa jahilin talqahu marzuqa. Tapi berapa banyak orang yang tidak punya gelar, dia tidak punya ijazah dari lembaga formal, dia tidak punya lulusan, dia tidak punya embel-embel nama, tapi talqahu marzuqa. Lihatlah mereka diberikan rezeki oleh Allah. Secara dohir leuwih tinu sejen, secara batin atuh komo. Makana nu nyieun tenang jiwa, tentrem batin bukan materi dan jabatan, tapi kadeukeutan jeung ta'aluk hate urang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah almarhum anu sebagai pelopor pesantren didik Haji Sukari termasuk orang-orang yang bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri-santrina, santriawatina insyaallah menjadi pelita di masing-masing lingkunganana. Urang nu hadir mudah-mudahan kenging berkah ku berkahna almarhum, ku berkahna pasantren, ku berkahna para santri anu merupakan pasukan-pasukan yang meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sakitu bae nya kurang leuwihna nyuhunkeun dihapunten, terutama ka para guru, para kiai, para sepuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum